Gustinya ngakeun sadaya-daya ka Gusti ja inget di kaum Samud mah baheula teh rek disiksa ku Gusti Allah. Haju alam teh dicepetkeun, haju alam teh dikendorkeun, haju alam dicepetkeun, alam dikendorkeun. Minggu-minggu ieu nu karasa ku kula mah rada kendor alam teh. Lantaran hudang jam 3 biasa namun urang maca eta kadinya haju gegeraan bae subuh. Ku ari mah urang geus anggeus baca eta kocan subuh keneh bae. Pada maghrib ka isya ge biasa nama cepet jasa orang datang jog bae jam 8 jam 9 ieu mah urang boga pagawean iya ko masih kena jam 7:30 hari ka hiji hari ka dua hari ka tilu rada dililakeun kula inget ka kaum Samud baheula dipanjangkeun engke dipendekeun ke dipalaskeun ke ditiriskeun teu puguh alam teh naudzubillah lamun datang ka disiksa ku Gusti Allah aya persamaan jeung kaum Samud. Minggu iya lamun anu memperhatikan waktu rada panjang lain lalagaan minggu-minggu ngeri ieu mah lain lalagaan masyaallah karim ka sing harade urang sing loba babalik ka Gusti Allah lantaran lieu teh aya persamaan jeung kaum-kaum Kangjeng Nabi Samud jeung kaum Kangjeng Nabi Saleh kaum Samud tidinya geus bae acak-acakan peradaban teh harita di timur tengah teh geus eueuh nu nuturkeun kana bener kana syariat kalut luar biasa perzinahan geus teu ditangani ku pemerintah permabokan geus teu ditangani ku pemerintah nage jamarabok jazina deuk nangani kumaha pamalingan teh geus teu ditanangi ku pemerintah lantaran dihandap basapira sapeda motor ainya nama pan garong nagara dek nangani kumaha coba polisi ge jagarong sarua bae abri jagarong pemerintah jagarong masyarakat bagatun milung nagarong terciptalah di negara urang teh negara garong tidinya lah maha kawasa Allah ketika geus eueuh nu sujud ka Gusti Allah aya ge hiji dua al aqallun hanya kelompok-kelompok kecil maka Allah lurunkeun ka kaum Samud jang penerang jeung penegak supaya jelema ulah terlena dina kamaksiatan teh nurunkeun nabi nu ngaran Kangjeng Nabi Saleh turunlah ayat jangan beberapa Kangjeng Nabi ieu ayatna wa ila samud akhahum shaliha turunlah Kangjeng Nabi Saleh dilahirkeun sanggeusna dilahirkeun terus gede aya kamodelan Kangjeng Nabi Saleh teh teu bergaul jeung batur tapi pinter teu pernah ngahiji jeung masyarakat tapi nyahoan manusia sekitar lagi heraneun ka Kangjeng Nabi Saleh aya sia teh pantilok bergaul tapi kok nyaho bae Saleh sia teh kapan teu belajar tapi kok sia mah pinter aya naon sih di diri sia Kangjeng Nabi Saleh teu pernah ngajawab cek Kangjeng Nabi Saleh ieu mah anugerah ti Gusti Allah ulah nyebut Allah Uzza Pangeran Uzza seri Kangjeng Nabi Saleh terus beki gede datanglah ka baleg Kangjeng Nabi Saleh mengasingkan diri di gunung setelah baleg teh Kangjeng Nabi Saleh resep jasa ibadah ka Gusti Allah masyaallah dipersiapkeun ku Gusti Allah jang penuntun teh eta teh resep nyorangan hampir seluruh para nabi para rasul lantaran keur dididik di jero batinna supaya aya keyakinan anu luar biasa padahal mah Gusti Allah teh maha kawasa teu kudu kikituanan tetapi jang satu perjalanan umat iraha bae supaya nempo jang penuntun pasti dikitukeun bae anu kuari ge sarua bae ketika aya jelema sakola atawa masantren kabelah dieuna jadi penegak agama tetep jana resep ngasingkeun diri nu mantak bapak besi boga anak kaju ngasingkeun diri eta teh berarti antepkeun ke nyaho-nyaho bawa ka grogol teu saasing-asingan tanya tatadina anak amamang anak bapak ngasingkeun diri ku naon hayang motor teu lain deui boga ka hayang kos kitu mah aya anak bapak anak abula ge cenah ieu teu daek kaluar kiai nyokolan tas bae bola dae tas bae na tatadina mas antren masuk antren aja ke beladina ngasingkeun diri bae
rempat jana kolam sugan tadi boga kahayang aya kahayang mah yang kawin tabantu sotrais tabantu maka Kangjeng Nabi Soleh setelah umur geus mapan wa kana baina Soleh wa Hud mi'ata sanatin 100 tahun setelah Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Soleh diutus ku Gusti Allah jadi Rasul Allah maka Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi Soleh wa arsalna kaulang ngutus nu agung ila Samud ka kaum Samud anu keur acak-acakan peradabanana mabok aya dinyana judi aya dinyana zina aya dinyana maling aya dinyana ngabunuh aya dinyana pertengkaran geus terjadi masalah ku ari mah bangke kadang-kadang berkeliaran kumaha nyana bae Allah ngutus Kangjeng Nabi Soleh akhahum dulu arti kaum Samud lantaran sarua saturunan mulai Kangjeng Nabi Soleh dakwah kumaha dakwahna cek Kangjeng Nabi Soleh ya qaumi wahai kaum wa'budullah ulah salah sujud ulah salah nyembah ulah salah ibadah kade nu kudu disujudan nu kudu diibadahan nu kudu disembah mah Allah pangeran allazi khalaqas samawati wal ard malakum min ilahin ghairu oh pangeran jang maraneh kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sarua dakwahna ubudullah Masya Allah Kangjeng umat Kangjeng Nabi Soleh leh asana sia ieu ngomong ngalantur teh naon leh sing bener leh ngomong teh leh deuleu kasih si kagigir tuh pamarentah urang ibadahna ka mana tuh kokolot urang ibadah ka mana tuh kasepuhan urang teh ibadah teh ka mana anu kamari ieu osok nyebut Allah mah tuh nu kuari malah lundur tuh di sisi lembur di sisi gunung eta mah geus lain tuturkeuneun leh sia mah leh sok macem-macem bae tetep bae Kangjeng Nabi Soleh mah terus bae dakwah ubudullah malakum min ilahin ghairuh tapa pamrih Kangjeng Nabi Soleh teh tingora terus bae ngaibadahan Gusti Allah bari ngajak ka kaumna ya qaumi ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran mah hiji Gusti Allah malakum min ilahin ghairuh pangeran salian Allah kade satahun 2 tahun nu iman 10 tahun 20 tahun nu iman 30 tahun 40 tahun nu iman datang ka Kangjeng Nabi Soleh teh dakwah wa qadussamito datang ka huisan digagah Kangjeng Nabi Soleh teh awak teh gagah kemudian ganteng luar biasa ku ari mah geus rada leuleus Kangjeng Nabi Soleh bahkan lamun Kangjeng Nabi Soleh teh ngaca ku ari geus huisan cek Kangjeng Nabi Soleh ayo geus huisan tapi can aya nu iman keneh bae Masya Allah karim ku buang kawarah ting si kaum Samud malamanya ngomong ka dulur-dulurna di pemerintahan ge di kelompok-kelompok besi aya si Soleh dakwah ulah pati didengekeun tah edan anyar teu kira-kira Kangjeng Nabi Soleh kadang-kadang di sisi jalan cicing we ngadaguan anu liwat lantaran nya lamun dakwah di kota dek dibunuh ngadaguan anu liwat ke kujana deureun ke aya naon nyaon teu ka kula henteu teu nyaho ieu Soleh nu diangkat jadi nabi jadi rasul ku Gusti Allah ajeureuh naon nyembah ulah ka patung Uzza tapi nyembah mah ka Allah di mana eta Allah aya
Allah mah teu di luhur teu di handap teu di kaler teu di kidul teu di tengah. Allah mah aya nu nyieun langit jeung bumi. Iraha ente kapanggih jeung Allah. Lamun ente kapanggih jeung Allah pernah ajak kula ka ditu. Hayo urang silaturahmi sugan mawa cawu atuh ka ditu. Wah, sekarang jadi kararieu ieu. Pokona mah kieu bae heula dan percayakeun bae heula bahwa pangeran teh Allah. Ieu tuh percaya mah gampang. Tapi kudu jelas heula di mana nyana teh mun di kota mun di leuweung mun di leuweung lamun di mana aya bae pokona mah urang bisa. Oh, Allah mah di jero hate. Coba ku aing dibongkar hate sia leh. Wah. Geus sih besi berangkat bae aing daripada dibongkar. Lagi Nabi Soleh cicing di jalan sugan aya. Aya deui nu liwat. Terang teu ka kula. Isa. Ieu soleh. Anu sok ngajakan ka pangeran Allah teh deh. Kanjeng Nabi Soleh pohara mah. Geus di kota, geus di pasar manehanana. Geus di gunung di mamana di jalan dakwah terus datang ke samita teh leuleus turuisan tetep iman. Nyana bae Allahu Akbar kuari mah salat ka Gusti Allah salat di zaman Kangjeng Nabi Saleh berarti Gusti Allah. Allahu Akbar. Endahan ditonton. Euy. Urang tonton soleh. Keurna naonan tah soleh. Allahu Akbar. Geus beres mariung jelema. Leh keur naon? Ibadah ka saha? Allah. Aya Allahna di mana? Di jero hate maneh ge ieu teh kudu ibadah teh ngaibadahan Allah. Di jero hate saha? Di jero hate urang masing-masing. Ai di hate maneh aya Allahan atuh lain aya deui nu mantak kula ngajakan ka Allah. Haju eta di Allah na kos kumaha? Pokona di jero hate bae Allah mah anu ngadamel langit jeung bumi katut eusina. Coba ku aing dibongkar leh coba hate sia leh. Kos kumaha ta Allah di jero hate? Geus ka idit bae sia kan. Aya sia dengan percaya mah. Tapi tetep bae nalungtik. Nah, musyawarah antara penggede-penggede di negara. Lantaran si soleh teh ieu teu meunang diabaikeun. Janya mah satungtung hudang mengajakan bae. Kuayana sakitu coba kuari mah yuk urang panggil eta soleh. Ketika poe lebaran coba kuari soleh urang ajak ka gunung. Sanggeus da diajak ka gunung dicoba ngadoa. Doana nyana ka pangeran nyana nu ngaran Allah urang ka pangeran urang nu ngaran Uzza. Kuari mah pa diijabah doa saha coba nu diijabah. Lamun doa urang nu diijabah soleh paksa supaya nurut ke pangeran urang. Jadi kelompok urang, jadi bagian urang. Lamun doa soleh anu diijabah urang kudu sadar diri bahwa urang kudu milu ka nyana. Ayo. Wow, disatujuan ku kabeh. Tinggal tunggu poe lebaran, soleh panggil, orang ajak ke gunung. Orang praktekkan sakumaha rencana orang. Kangjeng Nabi Soleh di bejaan soleh, sia teh bakal diajak ke gunung ku penggede-penggede negara. Maksudna maneh teh diajak ngadoa apa hebat-hebat. Lantaran maneh ngajakan ka pangeran lu berbeda jeung pangeran kami. Engke teh pahebat-hebat ngadoa. Lamun maneh ngadoa diijabah kami deuk milu ka maneh. Tapi lamun doa kami nu diijabah maneh teu diijabah maneh kudu milu ka kami. Wah siap. Wow, lain siap-siap deui. Siap teu Kangjeng Nabi Saleh. Di dieu meureun aya hidayah. Tinggal nungguan Id poean lebaran nu dirayakeun ku kaum Samud. Kangjeng Nabi Saleh teh langsung salat ka Gusti Allah. Allahu Akbar. Beres salat 2 rakaat ngadoa. Gusti Maha uninga abdi teh diutus jadi nabi, diutus jadi rasul ku Gusti, kemudian abdi tita dakwah
ting ngora datang kahuisan hiji-hiji acan nurut nyanggakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Tetapi ku ari aya penawaran cenah apa bagus-bagus pahebat-hebat doa. Lamun abdi ngadoa ka Gusti kemudian doa abdi diijabahnya na dek milu. Lamun abdi ngadoa ka Gusti teh diijabahnya na kebeneran ka pangerannya na nyana diijabah abdi kudu milu nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Mangga Gusti abdi teh kudu kumaha tuh ieu. Tidinya langsung turun malaikat Jibril. Soleh hadapi kaum anjeun. Naon pamentakna? Sok buktikan. Nuhun Jibril. Gede hati ai kieu mah Bril. Waduh. Kamari mah cangcaya Bril. Tapi ku ari mah beuh aya kangeunahan. Ulah ka mamana tuh Bril dampingi kula. Kula sorangan bae. Tenang cek nya leh sanajan teu kadeuleu aku ada di sampingmu. Senang hati kagina bisa kuari mah buah bedas. Hai dulur, siapkan doa maneh sababaraha karanjang. Emang doa di karanjangan? Orang adu kekuatan doa dek di tempat mana? Ayo siap. Oh hohoakna Kangjeng Nabi Soleh luar biasa. Tetapi awas mawasi perjanjian-perjanjian anu dilontarkeun ku kepala-kepala jeung ketua pimpinan-pimpinan anjeun bahwa ketika doa kaula diijabah maneh bakal nurut. Catat tanda tangani. Lamun kaula teu diijabah doa maneh nu diijabah kula bakal ngilu ka maneh ngan moal aya ti ditu da kula Rasul di belakang kula Jibril. Malaikat Jibril besok gitu tuh. Masih dakwah sih. Tenang Vel. Iki mah pan urang ngeunah. Rame di negara teh di Madani Soleh teh di dinya teh rame bakal adu kekuatan doa masyarakat geus jahuan kabeh. Cundukana waktu ninggang kana mangsa nu utama Kangjeng Nabi Soleh teh diajak ku penggede-penggede Madani. Datanglah ke pegunungan. Di gunung eta teh aya hiji batu anu gede, kemudian gunung batu eta teh anu nyorangan bae batu cicing lah di sisi batu eta. Mulai kararumpul kabehan ditongton ku segenap masyarakat didinya. Lamun teu ditahan maku penggede-penggede negara eta teh meureun sanagara bakal karumpul kabeh. Kulantaran ditahankeun bae teu kudu marilu kabehan lantaran perlu aya konsumsi. Ieu mah ulah waka ngaberatkeun heula ka pamarentahkeun masyarakat bangke nunggu hasilna bae adu kekuatan doa teh. Kangjeng Nabi Soleh mah sorangan bae sementara ieu kabehan penggede-penggede nagara halaladir kabeh di Yordania di Petra ge sarua bae. Wow, ngadengekeun informasi-informasi ti berbagai negara haladir ti Mesir kuno. Kemudian ti Yordania aya Petra di kitu utus supaya datang. Di Syria, Syam supaya datang, Turki supaya datang, berbagai negara-negara supaya daratan dek adu kekuatan doa. Ketika ditanya Soleh, kami ngundang anjeun teh ieu neuk adu kekuatan doa, geus siap tah henteu, geus siap tancan anjeun ngadoa. Hayang naon maraneh kabehan? Nu dipake kahayang teh naon? Wa kanu salu wa yakhruja yukhrijahum min sakhratin ayanuha. Soleh, ieu batu di gunung teh lain deui jeung batu anu sejen. Gunung itu mangga hiji, batuna gunung ieu mangga hiji. Ieu mah gunung ieu mah batu teh nya gede nya sorangan bae jeung bagus. Kadeuleu kumaneh Soleh? Kadeuleu. Pamenta kami malain hayang nanaon mun nya ge maneh boga pangeran nu ngaran Allah. Cenah langit jeung bumi katut eusina ciptaan Allah atuh meureun termasuk batu ge ciptaan anak. Bener.
kami mah dipenta-menta ka anjeun teh coba panglaporkeun ka pangeran maneh ieu batu teh supaya keluar onta di jero batu. Eta pamenta teh kira-kira Kanjeng Nabi sore ge rada ngagibeg. Siganteng moal menta kos kitu. Maksudna mun hujan gitu kan ngeunaheun panas jadi tiis kan gampang mah. Apun ieu mah bo di jero batu supaya keluar onta. Noel Bril. Cekanya biji ka malaikat doa ayo. Doa. Bener. Yeuh. Cek kaum na ngobrol jeung saha sia leh. Dasar sia edan anyar meureun obrol-obrol jeung nu teu kadeuleuk ku aing. Tenang jeung kula deuk ngadoa mulai. Tok. Salat Allah akbar kadengeun beres salat ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi diangkat jadi hamba Gusti jadi nabi kemudian diangkat jadi rasul titah ngajakan ka kaum-kaum kemudian kaum teh meureun ayeuna rek arariman ka Gusti teh ngan aya pamunut jeung pamenta nu ku Gusti parantos kauninga hayang keluar batu hayang keluar onta ti batu nu ayeuna aya di hareupeun kula langsung diusap beres ngadoa batu reuneuh batu gulak-gilek ta batu langsung ber ditonton ku kabehan malah duka di stop masyarakat tenang cek cenah ieu batu keur mulai reuneuh teh nyaho nyiramna deui cek cenah ieu batu gedean gede ci cak penggede teh bener oge nya bener oge ieu asana keluar oge mulai endut-endutan endut batu sakitu gedena bos biasa keluareun urang deuleu lamun aya awewe reuneuh nang karak beus sakumaha gunung Uhud lempang melendang geus teu bisa lurus dideuleu digigir ge kos kitu kaayana di hareup kos kitu kaayana di tukang kadeuleuna ongkos tangkal kalapa dek rubuh ieu ge sarua reubeuh kabeh masyarakat teh mumpuh pertahanan tenang lain kami hayang neuleureuneuh nah tenang geus pokona mah ke di SMS budak SMS baheula mah temen ti aing mulai ngogedean Kanjeng Nabi saleh ge heran sejarah ieu batu bisa reuneuh tilok aya dongengna batu reuneuh jadi gede-gede bener leh wari geus gede ka batu coba teruskan supaya keluar mulai retak luhurna belah dua plak wah cek malaikat ciga tenang leh tuh kaget siamat Allah Maha Kawasa kun fayakun lain teu percaya Bril ieu bae neuleuna kaget cek horegana lu boga lalakon ge kaget tilok aya batu reuneuh udah belah dua mulai ku ari ngagedean beulana blak keluarlah onta nu can pernah dideuleu ku masyarakat gede jeung bagusna keluar ti batu blok setelah urang nyaho engke urang bakal berpikir atuh meureunanan teu beda urang ge nu di rasulan ku Kangjeng Nabi Muhammad teh meureun mun teu nurut mah moal jauh berbeda engke meureun urang ujung-ujungna mah sarua bakal disiksa ku Gusti Allah sangkan urang ulah disiksa melalui kisah-kisah dongeng-dongeng nabi-nabi nu baraheula abe urang sadar ujung-ujungna urang mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala nu mantak di direk nyaritakeun kaum Samud. Wa ila Samud akhahum Salihah wa arsalna kaula nu agung utus ka kaum Samud teh akhahum kadulurna nu saturunan kene nu ngaranna Salihah Kangjeng Nabi Soleh. Samud da isbu qabilatin minal Arab ngaran qabilah ti jazahan Arab di ngaranan eta qabilah teh qabilah Samud lantaran baheula aya hiji jelema ngaran Samud bin Gobir bin Sam bin Nuh dulur Kangjeng Nabi Soleh dina turunan lantaran Kangjeng Nabi Soleh teh bin Ubaid bin Asib bin Masih bin Ubaid bin Hazir bin Samud mantak di ngaranan kaum Samud Masya Allah. Sabada kaum disiksa ku Gusti Allah geus beres nu kufur nu musyrik teh dilenyapkeun di muka bumi ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Hud datang ka negeri Yaman teh beserta kaum anu saeutik etalah kaum nu ariman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Hud alaihi Kangjeng Nabi Hud teh terus bae ngajakan ka umatna lantaran nu kafir atuh tentrem ku arima ibadah ka Gusti Allah teh sauyunan. Setelah Kangjeng Nabi Hud dipundut ku nu maha suci ku arima tinggal kaum-kaumna anak baranakan setahun demi tahun terus kabelah dieuna makin subur negara teh. Setelah 50 tahun mempohara jasa suburna terus ditambah 100 tahun lain lalagaan poharana ge poharana deui. Kapoharaanana masyarakat menemukan hasil-hasil bumi geus minyak diketemukeun ku manehanan logam diketemukeun ku manehanan ditambah deui ku berbagai logam emas logam perak perunggu ujung sajabana horenganan aya mutiara giok kalaluar insyaallah kari pohara. Kulantaran kaum harita teh pohara jasa kasuburan anak terus bae menikmati kesuburan anak sehingga anu diberatkan ku Kangjeng Nabi Hud sebagai ulama-ulama anak kuari ngagelok kiai kuari mah lain urusan rakyat ngagosokan cincin pohara teh kiai pohara jasa petinggal lain tahajud ku ari manyana ngabebener cincin digosokan ditunang diteneng kumaha angkuhna meureun eta teh akan supaya herang lamun geus herang dek dikumahakeun supaya morolok cek cenah supaya ngagulak ngagilek ka dieu ka ditu mun geus kitu deuk kumaha terus beteureun kabong broy manehna ku kesenian mulai kuari rada berkurang nu ka masjid rada berkurang terus kuari manyieun hiburan geus puguh nu ngaran hiburan band geus puguh nu ngaran hiburan orkes geus puguh nu ngaran hiburan bangsa kitu keliningan jaipongan kuari ditambah deui make organ tunggal pohara eta kaum ad baheula teh terus kuari geus mulai ngahinakeun kiai jeung kiai bentrok lantaran kiai anu tadina dakwah mulus tinggal saeutik ditambahan ku ari mah dibandingan ku kiai-kiai berkelompok-kelompok lantaran loba qabilah baheula teh anu sugih ditaluturkeun nu gagah ditaluturkeun kiai ngagelo kadinya lantaran kabong broy ku pamerena lamun eta kiai dibere atunya nangis ngiblat kadinya mun kiai ku ari ditadana tuh kiai da ngiblat kadinya
kuarima pemerintahan terus didukungku kiai-kiai nu ikhlas dan geus saeutik terus kasisi lantaran bentrok antara kiai kelompok jeung kiai kelompok ieu ge bentrok kiai organisasi jeung kiai organisasi ge ieu bentrok mulai geus teu sejuk di nagara teh antara kiai jeung kiai ustad jeung ustad geus puguh pamarentah jeung pamarentah mah beuki dahsyat luar biasa. Kabelah dia ngayakeun gerakan pemerintah teh andai kata aya kiai anu nutur-nutur syariat Kangjeng Nabi Hud lenyapkeun lantaran ieu salah satu kiai anu teu bisa diajak maju ku urang ieu haram itu ulah ieu haram itu ulah. Kiai mulai kagarunung kaleuweung mundur. Lantaran kiai atuh tinggal mempertahankan doang saeutik anu aya teh paling anakna nu neruskeun anakna ge geus sarakola-sarakolakeun ka kota henteu jore jeung henteu salah ngan sakadar eueuh kaikhlasan doang carita ilmiah mah pohara jasa makin hebat jeung makin maju ngan kudu ngadukung kana kelompok jeung pemerintah. Kuari kiai cara icing di lembur nuanien di kota aja kudu ngadukung bae asal teu akur kana aturan-aturan pemerintah nu zalim kiai eta dibunuh diseret acak-acakan 100 tahun 200 tahun terus acak-acakan peradaban kuari geus eueuh peradaban anu pernah didakwahkeun ku Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Ialah ketika Allah muka mafatihul dunia kuarima masyarakat yang penting manggis gengeunahan bae luar biasa kendaraan atuh di japa bagus-bagus imah paluhur-luhur jeung pahebat-hebat perekonomian atuh ujiana kompetisi ancul-anculan teh ti hudang ka HS ka hudang deui teh ngan sakadar nyaritakeun perekonomian kuarima atuh geus terbentuk peradaban anu anyar di kota Yaman teh jeung di berbagai kota-kota termasuk di Saudi Arabia, termasuk di Yordan, termasuk di Mesir, termasuk di Syria, termasuk di berbagai Timur Tengah. Peradaban teh geus berubah geus kaleungiteun adab-adab nu pernah didakwakeun ku Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Nu tata dina rentul majelis taklim mushola jeung masjid teh kuarima nu rentul teh tempat main bola sodok didinya bangsa biliar bangsa futsal belah dituna nu ngampar ambalayah aju cangcutna teh dibawaan deui kunyana bangsa barbar nekleup peradaban geus lain deui mabok sing soloyong geus kuarima begal ge ambalayah kuarima heuneuk dibegal teh lain sekadar dibegal tapi dibunuh geus puguh motor geus puguh mobil ge lain mobil mewah bae geus truk geus bus angkot dipaling bae terus bae kuarima woi naon bae nu unik mobil jenderal ge dipaling bae pan jenderal mah boga pistol pan jenderal mah boga HP khusus pan jenderal mah boga CCTV, pan jenderal mah boga rumus-rumus tertentu, tetep bae wayah kapalingan mah kapalingan bae. Polisi kapalingan, di Kodim kapalingan, di Polres kapalingan. Wah, peradaban geus acak-acakan. Kuari mah di jalan ge asal ditoel bae geus nangkarak cacas tinggalkeun beres. Eleh kotok rintik mah. Geus acak-acakan peradaban teh. Geus puguh perekonomian make bank make riba mun aya kiai nu nyaritakeun bahwa eta bunga bank teh haram bahwa eta kredit ala kos kitu anu dua akad teh haram disaleungseurikeun di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam kabelah dieuna Kangjeng Nabi Hud alaihi salam geus peradaban teh rusak kabina-bina kuarimah lain bae anu mangkal di nightclub, di bar, di perhotelan, bahkan tatangga geus silih asaan. Aing geuleuh pamajikan sia demplon amat aing hayang ngarasaan sia. Ji, atuh aing hayang mah los asal pamajikan sia ge ku aing deui ojol. Insyaallah rusak jasa. Ya Allah ya Rabbi. Dingaranan lah kaum Samud teh ayana bainal
Hijaz wasyam antara Suriah didinya teh aya nu ngaran Madan Sholih. Urang lamun ka Saudi Arabia terus berangkat urang ka negeri Syam, terus anu didinya urang teh ulah belok ka kanan, di pertengahan belok ka kiri, didinya teh aya gunung-gunung, didinya aya imah-imah tina batu laluhur jeung gledek di ngaranan eta teh Madani Sholih. Lamun urang ka Yordan, kebeneran urang ka Petra, eta ge sarua di Petra ge, eta teh pusat perkotaan kerajaan di zaman kaum Samud. Lamun di Madani, Saudi Arabia Madani Sholih, eta teh adalah pusat perekonomian sadunia. Ente kuari lamun kaditu masih sing jelgir kene bae di Madani Sholih, urang ka Saudi Arabia, kemudian terus ke negara Asyam, ulah anu belok ke kanan tapi belok ke kiri, di aya pergunungan-pergunungan masih kene tertata rapi, imah-imah kaum Samud anu sisa-sisa siksa Gusti Allah, termasuk di Yordania, eta teh di Petra ngaranna pusat perpolitikan pemerintahan kaum Samud. Petra pusat perekonomian Madani Sholih Saudi Arabia. Urang lamun kaditung ke bakal kadele ieu Yordan, di dieu Yerusalem, di dieu aya laut mati Sodom. Engke eta urang lamun diaritakeun Kangjeng Nabi Lut mun teu ngabesan bakal nyaho. Darah reket negara teh sebab baheula makapan ngahiji Yordania, Mesir, Yerusalem, Israel, kabelah dieuna ieu Suriah, kabelah dieuna ieu teh mun keju ka beureut nyebrang Turki, kabelah dieuna ieu teh Saudi Arabia. Sakitu urang lamun terus nembus ka ditu teh Maroko, berarti ka dituna ka Itali, Eropa, kabelah dieuna Turki, Eropa. Nu mantek Turki aya dua, Turki anu bisa mempertahankan peradaban Islam, aya Turki, Eropa. Maroko sarua bae deket urang, lamun tidinya terus naik parahu doang teu kudu kapal, celek bae ka Maroko. Masya Allah. Nah, ieu mah urang keur nyaritakeun peradaban kaum Samud. Wa kanu fi satin min ma'aishihim. Wow, perekonomian dan luar biasa. Hei, maju hasil-hasil bumi teh dibudal-budalkan ku Gusti Allah. Geus perak, geus emas, geus logam, buat tuh akik luar biasa. Sia mah ku sekarang itu. Pajar kuari bae baheula ieu baheula. Dek dihancurkan ku Gusti Allah teh kitu. Barang anu hina sapira batu dimuliakeun ku Gusti Allah, nu tadi nama urang maca Quran, maca sholawat, lantaran batu terasa mulia digosokan ku urang. Kamari ieu mah nyekelan tasbih, ku ari nyekelan batu, ditunang diteneng, ditunang diteneng, sorot. Eta tiap barang anu hina ku Gusti Allah dimuliakeun. Ternyata zaman baheula ge kos kitu. Kalau leuwih kaum Samud lain sakadar jadi khurzun. Khurzun teh mutiara anu diemasan ku manehanna, tetapi ku ari mah digede-gedekeun yang cincin teh gololode lain bae sagede kieu. Aju dipake gude jasa. Wohohoy. 5 make cincin kabeh, ramo suku make cincin. Dicoli di batuan kabeh kuari mah make kalung beuh jana ge mun sadar mah sabaraha isin teu sadar malah mah kuari mah aya make dua-duanya gelelede sacurug, dua nu hiji di dieu nu hiji di dieu. Jadi berarti lamun 2 10 kali 2 20 kamari ge aya nu teu bisa hudang berarti ku cincin. Kaum Samud kabelah dia nama diukir kunyana, dijadikan meja, dijadikan lawang, dijadikan alat-alat rumah tangga, sing burinyai di imah teh bergiokan pergiokan perakikan dan lain sebagainya. Kabelah dia nama lantaran ngesatan min ma'aishihim wa khalafu amrallah, nyana geus julayaan kana parentah Allah
kuarimanyen papatungan unggal imateun patung beneran wabadu gero da ibadahan kasalian Allah nu tadina heureyan dijieun seperti papatungan kuarima dijadikeun patung disembah ya Allah ya Rabb ilah kaum Samud sanggeus wabadu gero nyana ibadah kasalian Allah lamun aya nu ibadah ngajakan ka Allah kunyana diseungserikeun lain lalagaan diseungserikeun geus lain zaman Allah kuari mah zaman patung cakna masyaallah kiai geus teu berdaya ulama geus teu berdaya di dinya teh wafsadu fil ardi ngarusak nyana di muka bumi geus puguh ngarusak ku bil maasi permaksiatan mah aya ustad aya kiai nu ngajakan lurus karena syariat Kangjeng Nabi Hud disengserikan terisolir kiai-kiai anu balalener kuari mawa absadu dirarusak lain bae ku permaksiatan geus puguh ku permaksiatan mah gunung-gunung kunyana dibongkaran dijualan kitu kene hutan-hutan dibongkaran dijualan laut diurug kunyana maksiatan. Kitulah kaum Samud. Ya Allah, ya Rabb. Haya ka mirip-miripan jeung di kaum naon bedana tuh kuari majak kiai ge sarua jeung kaum Samud kuari berkelompok-kelompok geus henteu sejuk. Kiai anu lurus anu ikhlas teh kapanggih jeung kiai partai geus teu sejuk bongana cek kiai partai teu ngadukung aing. Di berbagai partai nage antara kiai partai jeung kiai partai teh geus teu sejuk kitu kene organisasi eta kan carita kiai-kiai na kitu kene kelompok-kelompokna ari dek ngedegakeun agama mah tuh hayu bae urang babarengan NU cenah organisasi sosial keagamaan atuh mangga bae dakwah cara NU atuh Muhammadiyah dakwah cara Muhammadiyah FPI dakwah cara FPI atuh jaulah dakwah cara jaulah jalamun ditanya mah kitabna hiji bae Al-Qur'an hadis Bukhari Muslim sarua bae atuh mantak naon dengan cara orang masing-masing yuk jangan hiji pangeran nama Allah adapun perbedaan puru-puru atuh eta mah urusan nasapira urusan cehil tapi kan lain kitu hawa nafsu mulai kesejukan eta leh dikembangkeun ku ari mah berkelompok-kelompok malah ngomong ulah nuturkeun kiai eta mulai membesar kitu kene pemerintahanana geus teh saluyu geus jalan masing-masing kitu kene peradaban anu lainna ditimbulkeun ku ari hasil bumi lain lalagaan di Indonesia be heula nanan geus puguh uyah geus puguh logam geus puguh minyak geus puguh besi urang lamun jaritakeun tentang emas lain bae di Freeport anu aya jak emas teh di mamana ge urang di Cikotok ge lamun dikembangkeun loba di Medan lamun dikembangkeun loba di Palembang lamun dikembangkeun loba di Garut aya emas geus puguh di Jawa Tengah mah Mas Tono. Iya kan lo jasa lain lalagaan. Wah, hudang. Nemata kabong bro lain bae urang Indonesia atuh lamun di Indonesia sabenerna mah endek babayar hutang secara mantap. Niatan anu ikhlas geus teh kudu make bayar pajak sagala rupa ti hasil bumi ge kuari timbul deui di Aceh giok. Aya di Sumatera aya giok deui di NTB aya giok deui di Garut aya giok. Macem-macem giok kuari geus dipersiapkeun jang hadiah-hadiah hei lain lalagaan kuari mah masyaallah karim ieu teh naon mokeun ka Gusti Allah kabehan jadi para roh kuari mah di hareupeun masjid ge dagang giok di pondok pesantren dagang giok kuari mah di kitu naon kitu ngaranna toko obat teh naon ngaranna di apotik ge ieu obat belah dieuna tetep bae cincin anu bahaya deui mah tukang baso ieu cincin bisa dihijikeun baso jeung cincin aduh Gusti Allah naila Indonesia lamun eueuh waliullah anu hudang ti peuting ngadoa Gusti kok ieu teh aya fenomena lain naon aya naon Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ja inget di kaum Samud mah baheula teh rek disiksa ku Gusti Allah haju alam teh dicepetkeun haju alam teh dikendorkeun haju alam dicepetkeun alam dikendorkeun
minggu-minggu ieu nu karasaku kula marada kendor alam teh lantaran udang jam 3 biasa namun urang maca eta kadinya haju gegeraan bae subuh kuari mah urang geus anggeus baca eta kocan subuh keneh bae bada maghrib ka isya ge biasa nama cepet jasa urang datang jog bae jam 8 jam 9 ieu mah urang boga pagawean iya ko masih kena jam 7:30 hari kahiji hari kadua hari katilu rada dililakeun kula inget ka kaum Samud baheula dipanjangkeun engke dipendekeun engke dipanaskeun engke ditiriskeun teu puguh alam teh naudzubillah lamun datang ka disiksa ku Gusti Allah aya persamaan jeung kaum Samud minggu ieu lamun anu memperhatikeun waktu rada panjang lain lalagaan minggu-minggu ieu ngeri ieu mah lain lalagaan masyaallah karim sing harade urang sing loba babalik ka Gusti Allah lantaran lieu teh aya persamaan jeung kaum-kaum Kangjeng Nabi Samud jeung kaum Kangjeng Nabi Saleh kaum Samud tidinya geus bae acak-acakan peradaban teh harita di timur tengah teh weuh geus eueuh nu nuturkeun kana bener kana syariat kalut luar biasa perzinahan geus teu ditangani ku pemerintah permabokan geus teu ditangani ku pemerintah nage jamarabok jazina deuk nangani kumaha pamalingan teh geus teu ditanangi ku pemerintah lantaran dihandap basapira sapeda motor aingna nama pan garong nagara deuk nangani kumaha coba polisi ge jagarong sarua bae abri jagarong pemerintah jagarong masyarakat bagatu milu nagarong terciptalah di negara urang teh negara garong tidinya lah maha kawasa Allah ketika geus eueuh nu sujud ka Gusti Allah aya ge hiji dua al aqallun hanya kelompok-kelompok kecil maka Allah nurunkeun ka kaum Samud jang penerang jeung penegak supaya jelema ulah terlena dina kamaksiatan teh nurunkeun nabi nu ngaran Kangjeng Nabi Saleh turunlah ayat jangan beberapa Kangjeng Nabi ieu ayatna wa ila samud akhahum salihah turunlah Kangjeng Nabi Saleh dilahirkeun sanggeta dilahirkeun terus gede aya kamodelan Kangjeng Nabi Saleh teh teu bergaul jeung batur tapi pinter teu pernah ngahiji jeung masyarakat tapi nyahoan manusia sekitar lagi heraneun ka Kangjeng Nabi Saleh aya sia teh pantilok bergaul tapi kok nyaho bae Soleh sia teh kapan teu belajar tapi kok sia mah pinter aya naon sih di diri sia Kangjeng Nabi Saleh teh pernah ngajawab cek Kangjeng Nabi Saleh ieu mah anugerah ti Gusti Allah ulah nyebut Allah Uzza Pangeran Uzza seri Kangjeng Nabi Saleh terus beki gede datanglah ka baleg Kangjeng Nabi Saleh mengasingkan diri di gunung setelah balik teh Kangjeng Nabi Saleh resep jasa ibadah ka Gusti Allah Masya Allah dipersiapkan ku Gusti Allah jang penuntun teh eta teh resep nyorangan hampir seluruh para nabi para rasul lantaran keur dididik di jero batinna supaya aya keyakinan anu luar biasa padahal mah Gusti Allah teh maha kawasa teu kudu kikituanan tetapi jang satu perjalanan umat iraha bae supaya nempo jang penuntun pasti dikitukeun bae anu kuari ge sarua bae ketika aya jelema sakola atawa masantren kabelah dieuna deuk jadi penegak agama tetep jana resep ngasingkeun diri nu mantak bapak besi boga anak kaju ngasingkeun diri eta teh berarti antepkeun ke nyaho-nyaho bawa ka grogol teu saasing-asingan tanya tatadina anak amamang anak bapak ngasingkeun diri ku naon hayang motor atuh lain deui boga ka hayang kos kitu mah aya anak bapak anak abula ge cenah ieu teu daek kaluar kiai nyokolan tas bae bola dae tas bae tatadina mah santren masuk antren aja ke beladina ngasingkeun diri bae rempat jana kolam sugan tadina boga kahayang aya kahayang mah hayang kawin tawatu sotrais tawatu
maka Kangjeng Nabi Soleh setelah umur geus mapan wa kana baina Soleh wa Hud mi'ata sanatin 100 tahun setelah Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Soleh diutus ku Gusti Allah jadi Rasul Allah. Maka Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi Soleh wa arsalna kaulang ngutus nu agung ila Samud ka kaum Samud anu keur acak-acakan peradabanana mabok aya dinyana judi aya dinyana zina aya dinyana maling aya dinyana ngabunuh aya dinyana pertengkaran geus terjadi masalah ku ari mah bangke kadang-kadang berkeliaran kumaha nyana bae Allah ngutus Kangjeng Nabi Soleh akhahum dulu arti kaum Samud lantaran sarua saturunan mulai Kangjeng Nabi Soleh dakwah kumaha dakwahna cek Kangjeng Nabi Soleh ya qaumi wahai kaum-kaum wa'budullah ulah salah sujud ulah salah nyembah ulah salah ibadah kade nu kudu disujudan nu kudu diibadahan nu kudu disembah mah Allah pangeran allazi khalaqas samawati wal ard malakum min ilahin ghairu oh pangeran jang maraneh kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sarua dakwahna ubudullah Masya Allah Kangjeng umat Kangjeng Nabi Soleh leh asana sia ieu ngomong ngalantur teh naon leh sing bener leh ngomong teh leh deuleu kasih si kagigir tuh pamarentah urang ibadahna ka mana tuh kokolot urang ibadah ka mana tuh kasepuhan urang teh ibadah teh ka mana anu kamari ieu osok nyebut Allah mah tuh nu kuari malah lundur tuh di sisi lembur di sisi gunung eta mah geus lain tuturkeuneun leh sia mah leh sok macem-macem bae tetep bae Kangjeng Nabi Soleh mah terus bae dakwah ubudullah malakum min ilahin ghairuh tapa pamrih Kangjeng Nabi Soleh teh tingora terus bae ngaibadahan Gusti Allah bari ngajak ka kaumna ya qaumi ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran mah hiji Gusti Allah malakum min ilahin ghairuh pangeran salian Allah kade satahun 2 tahun eueuh nu iman 10 tahun 20 tahun eueuh nu iman 30 tahun 40 tahun eueuh nu iman datang ka Kangjeng Nabi Soleh teh dakwah wa qadussamito datang ka huisan digagah Kangjeng Nabi Soleh teh awak teh gagah kemudian ganteng luar biasa ku ari mah geus rada leuleus Kangjeng Nabi Soleh bahkan lamun Kangjeng Nabi Soleh teh ngaca ku ari geus huisan cek Kangjeng Nabi Soleh ayo geus huisan tapi can aya nu iman keneh bae Masya Allah karim ku buang kawarah ting si kaum Samud malamanya ngomong ka dulur-dulurna di pemerintahan ge di kelompok-kelompok besi aya si Soleh dakwah ulah pati didengekeun tah edan anyar teu kira-kira Kangjeng Nabi Soleh kadang-kadang di sisi jalan cicing we ngadaguan anu liwat lantaran nya lamun dakwah di kota dek dibunuh ngadaguan anu liwat ke kujana deureun ke aya naon nyaon teu ka kula henteu teu nyaho ieu Soleh nu diangkat jadi nabi jadi rasul ku Gusti Allah ajeureuh naon nyembah ulah ka patung Uzza tapi nyembah mah ka Allah di mana eta Allah aya Allah mah teu di luhur teu di handap teu di kaler teu di kidul teu di tengah Allah mah aya nu nyieun langit jeung bumi iraha ente kapanggih jeung Allah lamun ente kapanggih jeung Allah pernah ajak kula ka ditu hayu urang silaturahmi sugan mawa cawu atuh ka ditu
wah sekarang jadi karar pokoknya mah kieu bae heula dan percayakeun bae heula bahwa pangeran teh Allah. Itu percaya mah gampang. Tapi kudu jelas heula di mana. Nyana teh mun di kota mun di leuweung, mun di leuweung, lamun di mana aya bae pokoknya mah urang bisa. Oh, Allah mah di jero hate. Coba ku aing dibongkar hate sia leh. Wah. Geus sih besi berangkat bae aing daripada dibongkar. Lagi Nabi Soleh cicing di jalan Sugan aya aya deui nu liwat terang teu ka kula bisa ieu soleh anu sok ngajakan ka pangeran Allah teh Kanjeng Nabi Soleh pohara mah geus di kota geus di pasar manehanana geus di gunung di mamana di jalan dakwah terus datang ke samita teh leuleus turuisan tetep iman nyana bae Allahu Akbar kuari mah salat ka Gusti Allah salat di zaman Kanjeng Nabi Saleh berarti Gusti Allah Allahu Akbar endahan ditonton euy urang tonton soleh keurna naonan tah soleh Allahu Akbar geus beres mariung jelema leh keur naon ibadah ka saha Allah aya Allahna di mana di jero hate maneh ge ieu teh kudu ibadah teh ngaibadahan Allah di jero hate saha di jero hate urang masing-masing ai di hate maneh aya Allahan atuh lain aya deui nu mantak kula ngajakan ka Allah haju eta di Allah na kos kumaha pokona di jero hate bae Allah mah anu ngadamel langit jeung bumi katut eusina coba ku aing dibongkar leh coba hate sia leh kos kumaha Allah di jero hate geus ka indit bae sia kan aya sia dengan percaya tapi tetep bae nalungtik nah musyawarah antara penggede di negara lantaran si soleh teh ieu teu meunang diabaikeun janya mah satungtung hudang mengajakan bae kuayana sakitu coba kuari mah yuk urang panggil eta soleh ketika poe lebaran coba kuari soleh urang ajak ka gunung sanggeus da diajak ka gunung dicoba ngadoa doana nyana ka pangeran nyana nu ngaran Allah urang ka pangeran urang nu ngaran Uzza kuari mah pa diijabah doa saha coba nu diijabah lamun doa urang nu diijabah soleh paksa supaya nurut ke pangeran urang jadi kelompok urang jadi bagian urang lamun doa soleh anu diijabah urang kudu sadar diri bahwa urang kudu milu ka nyana yuk wow disatujuan ku kabeh tinggal tunggu poe lebaran soleh panggil urang ajak ka gunung urang praktekeun sakumaha rencana urang Kanjeng Nabi Soleh di bejaan soleh sia teh bakal diajak ka gunung ku penggede nagara maksudna maneh teh diajak ngadoa apa hebat lantaran maneh ngajakan ka pangeran lu berbeda jeung pangeran kami engke teh hebat ngadoa lamun maneh ngadoa diijabah kami deuk milu ka maneh tapi lamun doa kami nu diijabah maneh teu diijabah maneh kudu milu ka kami wah siap lain siap deui siap teu Kanjeng Nabi Saleh di dieu meureun aya hidayah tinggal nungguan Aid poean lebaran nu dirayakeun ku kaum Samud Kanjeng Nabi Saleh teh langsung salat ka Gusti Allah Allahu Akbar beres salat 2 rakaat ngadoa Gusti Maha uninga abdi teh diutus jadi nabi diutus jadi rasul ku Gusti kemudian abdi tita dakwah tingora datang ka huisan hiji-hiji acan nu nurut nyanggakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti tetapi kuari aya penawaran cenah pa bagus-bagus pa hebat-hebat doa
lamun abdi ngadoa ka Gusti kemudian doa abdi diijabahnya na dek milu, lamun abdi ngadoa ka Gusti teu diijabahnya na kebeneran ka pangerannya na nyana diijabah abdi kudu milu nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti mangga Gusti abdi teh kudu kumaha tuh ieu. Tidinya langsung turun malaikat Jibril, Soleh hadapi kaum anjeun. Naon pamentakna sok buktikan. Nuhun Jibril. Gede hati ai kieu mah Bril. Waduh. Kamari mah cangcaya Bril. Tapi ku ari mah beuh aya kangeunahan. Ulah ka mamana tuh Bril dampingi kula. Kula sorangan bae. Tenang cek nya leh sanajan teu kadeuleu aku ada di sampingmu. Senang hati kagina bisa kuari mah buah bedas. Ayo dulur siapkan doa maneh sababaraha karanjang. Emang doa di karanjangan? Orang adu kekuatan doa dek di tempat mana? Ayo siap. Oh hohoakna Kangjeng Nabi Soleh luar biasa. Tetapi awas mawasi perjanjian anu dilontarkan ku kepala-kepala jeung ketua pimpinan-pimpinan anjeun bahwa ketika doa kaula dijabah maneh bakal nurut. Catat tanda tangani. Lamun kaula teu diijabah doa maneh nu diijabah kula bakal ngilu ka maneh ngan moal aya ti ditu da kula Rasul di belakang kula Jibril. Malaikat Jibril besok gitu tuh. Masih dakwah sih. Tenang Vel. Iki mah pan urang ngeunah. Rame di negara teh di Madani Soleh teh di dinya teh rame bakal adu kekuatan doa masyarakat geus jahuan kabeh. Cundukana waktu ninggangkana mangsa nu utama Kangjeng Nabi Soleh teh diajak ku penggede-penggede Madani. Datanglah ke pegunungan. Di gunung eta teh aya hiji batu anu gede, kemudian gunung batu eta teh anu nyorangan bae batu cicing lah di sisi batu eta. Mulai kararumpul kabehan ditongton ku segenap masyarakat didinya. Lamun teu ditahan maku penggede-penggede negara eta teh meureun sanagara bakal karumpul kabeh. Kulantaran ditahankeun bae teu kudu marilu kabehan lantaran perlu aya konsumsi. Ieu mah ulah waka ngaberatkeun heula ka pamarentahkeun masyarakat bangke nunggu hasilna bae adu kekuatan doa teh. Kangjeng Nabi Soleh mah sorangan bae sementara ieu kabehan penggede-penggede nagara laladir kabeh di Yordania di Petra ge sarua bae. Wow, ngadengekeun informasi-informasi ti berbagai negara haladir ti Mesir kuno. Kemudian ti Yordania aya Petra di kitu utus supaya datang. Di Syria, Syam supaya datang, Turki supaya datang, berbagai negara-negara supaya daratan dek adu kekuatan doa. Ketika ditanya Soleh, kami ngundang anjeun teh ieu neuk adu kekuatan doa, geus siap tah henteu, geus siap tancan anjeun ngadoa. Hayang naon maraneh kabehan? Nu dipake kahayang teh naon? Wa kanu salu wa yakhruja yukhrijahum min sakhratin ayanuha. Soleh, ieu batu di gunung teh lain deui jeung batu anu sejen. Gunung itu mangga hiji, batuna gunung ieu mangga hiji. Ieu mah gunung ieu mah batu teh nya gede nya sorangan bae jeung bagus. Kadeuleu kumaneh Soleh? Kadeuleu. Pamenta kami malain hayang nanaon mun nya ge maneh boga pangeran nu ngaran Allah. Cenah langit jeung bumi katutesina ciptaan Allah atuh meureun termasuk batu ge ciptaan anak. Bener. Kami mah dipenta-menta ka anjeun teh coba panglaporkeun ka pangeran maneh ieu batu teh supaya keluar onta di jero batu.
eta pamenta teu kira-kira Kangjeng Nabi sore ge rada ngagibeg siganteng moal menta kos kitu maksudna mun hujan gitu kan ngeunaheun panas jadi tiis kan gampang mah apun ieu mah bo di jero batu supaya keluar onta Noel Bril cekanya biji ka malaikat doa ayo doa bener yeuh cek kaum ngobrol jeung saha sia leh dasar jama edan anyar beureun obrol-obrol jeung nu teu kadeuleuk ku aing tenang jeung kula deuk ngadoa mulai tok salat Allah akbar kadengeun beres salat ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi diangkat jadi hamba Gusti jadi nabi kemudian diangkat jadi rasul titah ngajakan ka kaum-kaum kemudian kaum teh meureun ayeuna rek arariman ka Gusti teh ngan aya pamunut jeung pamenta nu ku Gusti parantos kauninga hayang kaluar batu hayang kaluar onta ti batu nu ayeuna aya di hareupeun kula langsung diusap beres ngadoa batu reuneuh batu gulak ta batu langsung berut ditonton ku kabehan malah duka di stop masyarakat tenang cek cenah ieu batu keur mulai reuneuh teu nyaho nyiramna deui cek cenah ieu batu gedean gede ci cak penggede teh bener oge nya bener oge ieu asana keluar oge mulai endut-endutan endut batu sakitu gedena bos biasa keluareun urang deuleu lamun aya awewe reuneuh nang karak beus sakumaha gunung Uhud lempang melendang geus teu bisa lurus dideuleu digigir ge kos kitu kaayana di hareup kos kitu kaayana di tukang kadeuleuna okos tangkal kalapa dek rubuh ieu ge sarua reudeuh kabeh masyarakat teh mumpuh pertahanan tenang lain kami hayang neuleureuneuh nah tenang geus pokona mah ke di SMS eueuh budak SMS baheula mah temen ti aing eueuh mulai ngogodean Kangjeng Nabi saleh ge heran secara batu bisa reuneuh tilok aya dongengna batu reuneuh jadi gede bener leh warigus gede ka batu coba teruskan supaya keluar mulai retak luhurna belah dua plak wah cek mereka cing tenang leh tuh kaget siamat Allah Maha Kawasa kun fayakun lain teu percaya bril ieu bae neuleuna kaget horegana nu boga lalakon ge kaget tilok aya batu reuneuh udah belah dua mulai ku ari ngagedean beulana blak keluarlah onta nu can pernah dideuleu ku masyarakat gede jeung bagusna keluar ti batu blak cek Kangjeng Nabi sallallahu laqatullahi lakum ayah ya onta naqatullah onta Allah hartina didopatkeun nakoh ka Allah teh ngamulyakeun ka onta okos baitullah didopatkeun bait kana Allah leh lantaran ieu baitullah teh sain sambarangan
langsung ciptaan Allah di sorga ieu ge sarua baena qatullah onta menang nyiptakeun Allah nu mantak didopatkeun ka Allah teh hiji ieu teh khariqun lil adat tara aya onta kaluar ti batu biasana ge onta mah kaluar ti onta minimal meureun onta teh kaluar ti sapi tapi ieu mah ti batu nomor kahiji nomor kaduana kapan eta batu teh henteu jima heula sugan jima jeung batu ondot-ondotan gitu tah ibatan teu kapan datang reuneuh bae nomor kadua ditilik ontana teh gedena can pernah kadeuleu model onta kos kitu bagus da can pernah katingali bagus seperti onta kitu nu mantak cek Kangjeng Nabi Saleh hadhihi naqatullahi lakum ayatan tah pamenta anjeun hayang bijil onta ti batu sakumaha nu ku anjeun ditangtukeun batuna kula geus ngadoa ka Gusti Allah ieulah naqatullahi lakum ayatan sebagai mukjizat ti Gusti Allah nah kuari mah cek Kangjeng Nabi Saleh sing hade ieu onta teh aya katangtuan nah katangtuanana sesuai jeung janji anjeun nah iyalah fazaru hatakul fi ardillahi wala tamassuha bisuin wallahu alam bisawab